Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Surahan mustahaboh anu kaduana nyaeta mubtadi'ah goer mumayizah. Mubtadi'ah nyaeta hartosna istri anu kakara ngaluarkeun darahna. Goer mumayizah hartosna eta istri teu tiasa ngabedakeun kana sifatan darah, mana darah anu kuat, mana darah anu dhaif alias anu apes, mangka disebutna goer mumayizah. Hukumna mustahaboh mubtadi'ah goer mumayizah nyaeta nu dihukuman hedna mung sadinten sawengi. Jantan upami aya istri ngaluarkeun darahna teh langkung ti 15 dinten 15 wengi, sapertos 16 dinten atanapi 17 dinten, mung eta istri teu tiasa ngabentenkeun kana sifatan darah anu kaluarna. Kalasan eta istri teh deui kakara ngaluarkeun darahna alias mubtadi'ah teh, mangka nu dihukuman hedna eta teh mung sadinten sawengi. Berarti eta istri ngagaduhan kodoaneun salat salami 14 dinten. Margina nu 14 dinten eta mah sanaos kaluar darah mung darahna henteu dihukuman atanapi sanes disebutkeun darah haid tapi darah istihadah, sehingga eta istri kawajiban kudu ngodoan salat salami 14 dinten. Teras we hukumna teh kitu, upami teras-terasan teh mah kaluar darahna teh bulan kahiji kaluar darahna teh teras langkung ti 15 dinten, bahkan nyampe sasasih teras-terasan kaluar darah. Sasih kadua masih keneh ngadarah keneh. Mangka dina sasih kadua oge eta istri teh nu dihukuman hedna mung sadinten sawengi. Sehingga upami aya istri teras-terasan kaluar darah salami 3 sasih, mangka eta istri berarti hedna teh mung 3 dinten. Sadinten dina bulan kahiji, sadinten dina bulan kadua, sadinten dina bulan katilu. Sehingga eta istri wajib ngodoan salat salami 14 dinten dina bulan kahiji. Adapun dina bulan kadua mah di mana-mana tos dugi kana sadinten sawengi mah, mangka eta istri wajib adus. Dina bulan katiluna nya kitu keneh, upami tos sadinten sawengi mah wajib adus, kecuali dina bulan kahiji. Upami dina bulan kahiji mah eta istri tong waka adus sehingga teu acan dugi ka 15 dinten 15 wengi. Upami tos dugi ka 15 dinten 15 wengi, mangkana me eta istri wajib adus. Sok sanaos masih keneh aya darah anu kaluar. Ngan sakumaha tadi teh nu dihukuman hedna mah sadinten sawengi. Nu 14 dinten eta sanes haid tapi istihadah, sehingga eta istri wajib ngodoan salatna salami 14 dinten. Tapi
eta istri hukumna setiap bulan sapertos kitu teh upami pas dina bulan kadua teh eta istri emut karena tanggal kaluarna darah dina bulan kahiji. Ngan upami pas dina bulan kadua eta istri masih keneh teras-terasan kaluar darah, ngan eta istri hilap karena waktos atanapi kana tanggalna kaluar darah dina bulan anu kahiji, mangka eta mah lebetna eta istri kana mutahayyirah, kana mustahadah mutahayyirah, istri anu istihadah bari kabingungan, mangka engke eta mah hukumna aya lebet kana mustahadah mutahayyirah. Atanapi istri anu kaluar darah henteu memenuhi syarat mubtadi'ah mumayyizah sakumaha anu parantos diuningakeun dina video anu sate acana dina hukum mubtadi'ah mumayyizah. Pan syaratna aya opat teh di mana-mana aya istri mustahadah teu memenuhi kana syarat mubtadi'ah mumayyizah, mangka eta lebetna kana mubtadi'ah goer mumayyizah. Sapertos darah kuat nate langkung ti 15 dinten 15 sungi. Pan saur dina hukum mubtadi'ah mumayyizah syaratna darah kuat di hukuman hente upami eta darah kuatna henteu langkung ti 15 dinten 15 sungi. Anapun upami darah kuatna langkung ti 15 dinten 15 sungi mah mangka eta mah berarti lebetna kana mubtadi'ah goer mumayyizah, sehingga nu di hukuman haidna teh hanya sadinten saunu. Kitu panginten diantawisna nyarioskeun hukum tentang mustahadah mubtadi'ah mumayyizah. Sakitu rupina anu kadugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.